keutamaan anak keutamaan bagi jelema nundek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teh mah tak daki aing aing mah ditu itu bae sih urang keneh tah sia urang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah orang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu kalebarana billahi minasyaitonir jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah ieu teh mudabdabun puasa urang teh bainas sama wal ardi di tengah ngaganteng moal waka diangkat mun can dikaluarkeun zakat kaluarkeun zakat naik ka luhur zakatna 3 liter setengah beasna nupang bagus dah disiapkeun keutamaan anak keutamaan bagi jelema nundek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur memeh bulan memeh lebaran ngazakatlah di lembur masing-masing sakali deui urang ibadah nu utama ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT di lembur sia ngontrak di dieu ngising ki di dieu ngazakat di ditu hawa nafsu lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep tama ndek dikitukeun tah aing mah mere bae kitu ka si aing hayang-hayang teh mah tak daki aing aing mah ditu itu bae sih urang keneh tah sia urang keneh ka dieu saekeun sakali deui supaya mantap ibadah urang lain lalagaan kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantap tama dek mere bae besi emas mbak dek balik ke Jawa Tengah balik ke Jawa Timur nah ieu ngazakatna di ditu mun henteu kalebarana acenah berangkat di dieu tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur di Jawa Tengah lebaran di dinya ngazakat acenah moal balik ka ditu moal dek di dieu we di dieu ngazakat eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewana bae geus tah kos kitu jadi ulah asa-asa dek balik ke Bandung di Bandung ngazakat dek balik ke Surabaya di Surabaya ngazakat acenah kieu bae ieu mah dek balik ke Surabaya barang datang ke jalan kalebarana datang ka ditu geus beres lebarana teu ngazakat tolol tah budak bloon atuh tah mah ngazakat tetep iraha wajibna ngazakat pas malam takbir malam minggu dah eta tah mulai ngazakat di dinya cenah abdi mah dek diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga acenah dek 10 poe deui ka lebaran heuk bae teh naon acenah dek kuari bae encan kuari encan can asup puasana ge encan tah ieu zakat teh kos kitu zakat nu paling utama nama memeh ka masjid ndek ka masjid urang ngazakat di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar urang ngazakat luar biasa teh berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung beas mah hina sapira 3 liter setengah hina jelema hina beas hina baju hina sepatu hina mobil hina dunia hina lantaran rusak nu agung mah Allah
kurang ngeluarkan zakat ketika Allahu Akbar memeh ka masjid ngan hese tama kos kitu mah imam nage geus diheula ka ditu pan make samping menang ti bupati pan imam nage atuh aduh eta imam blon nah mending peting bae geus peting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahikna saha mustahik zakat teh kiai aya 8 mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim innamas shadaqatu lil fuqara hakim dikeun ka fakir miskin dikeun ka miskin cenah ieu mah zakat teh deuk sabilillah teangan tukang perang di urang mah perang lagi henteu anu perang melalui agama jelema nu dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta ge termasuk sabilillah cek Syekh Nawawi cek Imam Nawawi berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji bener-bener liilai kalimatillah nang ngadegkeun nangtungkeun ngaluhurkeun agama Allah eta ge geus termasuk sabilillah majasi teu naon kumaha cenah ku ari mah endek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat ai pamarentah teh asupna kana naon amil ai amil zakat teh anu kos kumaha anu memenuhi syarat sakumaha memenuhi syaratna hiji sain jelema tukang ngadataan tukang 2 tukang nyokotan nomor katilu tukang nulisan nomor kaopat tukang ngabagikeun ta eta nu kitu ngaranna amil berarti kurang teh dibentuk ku ari mah teu meunang cicing bae anu ngadata kudu aya kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya atawa nyana nampung ka dieu di mana henteu totog kemudian nu nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka mustahikna kudu aya eta kos kitu ngaranna bas badan amil zakat rekrut sageus teh direkrut kembalikeun tah ngembalikeun eta mah teu kudu di poean lebaran diengkekeun teu masalah 2 poe 3 poe seminggu eueuh masalah nunggu mustahik lantaran lebaran paberencar aya reueuh nu penting ngalaksanakeun zakat na bae setelah seminggu kakarak dibagikeun eueuh masalah fakir miskin geus karumpul ku ari mah tuh bagikeun ku ari kumaha lamun di ka masjid kan teu meunang kamu sholat temenang cenah iman da ku bupati we leg-leg apa masalah iman nas Al-Qur'an geus urang daripada cangcaya mun ka pemerintah insyrofna teu pernah kadenge ka fakir miskin mere bae urang supaya sampurna eta mah fitnah bae fitnah teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin teu pernah dibelikeun ka BHS, dibelikeun ka Atlas, dibelikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Lain ungut-ungutan saya kabagian teu. Aya henteu laporan ka ditu. Apa asup golongan Golkar. Nah, kos gitulah jadi kurang sreg. Fitlah urang lamun kos kitu. Ieu mah keur bener ibadah. Beusi urang hayang sampurna ibadah menurut Allah di bere bae teh mangga. Kurang mana fakir miskin jadi ngeunaheun plong hate nikmat ja duit aya lah sapira duit sakitu 3,5 liter tah deuleu ku sabelah mata aing pokona nek ngazakat nek nu asli pokona ieu ibadah ieu mah kos kitu cenah kiai teu boga ngan boga sakikituna bae yakin henteu bakal insyrofkeunna lah cenah yakin teh yakin sabodongan kurang sampurna gak masalah gua mah ngan nuduhkeun doang mun hayang sampurna langsung bae sebab eueuh kadengena pemerintah ngucurkeun ngabagikeun ieu zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang dibangunkeun eueuh ti dituna eueuh we cenah aya eta mah kieu uci mah cenah kurang maca kitab dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Murir kadang ikut jelisia aing baca kitab atuh je emang kumaha gitu aya nu nang tangan teu baca kitab cenah kieu mah bawa ka dieu sabaraha baca kitab
aja dek jangan dijual kok aing sok sembarangan nas ieu mah nasnya ada ulah harubak nas baca Fathul Muin kurang kumaha eta teh Fathul Muin teh lain lalagaan nu matak lain lalagaan kumaha eta teh geus ditasawufkeun hartina Fathul Muin mah eta teh fikih geus semi tasawuf lain lalagaan nu matak masyaallah aya nu ngomong ulah bacaan Fathul Muin bae atuh maca kitab nu saejan mun deukeut aing sia sembarangan ka Fathul Muin kene-kene sia jadi modern ya bisa aing mah moal kaluar ti Takrib, Riyad, Sapinah, Fathul Muin, Iqnatuh moal kaluar ti dinya geus nah tah tuh kudu teu baca kitab cenah meureun ki uci mah teu meunang aya nu ngamenangkeun kadenge ku cili aing aya nu ngomong ka situ teu maca kitab cenah ki uci mah teu ngamenangkeun ya ka dieu sia datang ka aing mun teu dicacak sia ku aing abeh teu wani bae aing geus sieun mun didatangan ku nyana paan henteu ieu mah teu maksudna naon maksudna supaya rapih doang ieu ibadah teh ka Allah kula mah kitu tah maksudna geus eueuh kepentingan ti partai eueuh kula mah eueuh kepentingan ti organisasi eueuh geus ditekadkeun kula mah Gusti hirup teh ieu mah hayang ngahibat ka Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo kajeun geus kajeun nu penting nu can ka Golkar ulah sakitu doang kunaon atuh hook aing teh hook ka kiai emang kumaha kitu hook di Belaraja tinggal sabaraha gerintil di Cikupa tinggal sabaraha gerintil di Sepatan tinggal sabaraha atuh ka ditu kabeh aing mana batur hook maksud aing hook sia mah salapi kata dina menang ila manalaw ilmi atuh amilin baru sama tuh kamu amil menang kitu tah ngaji kadang ikut celi bae tah jatuh mana bae atun itu menang deui walaupun ngomong deui lah kan sorogan kos gitu tanang kos gitu mah atuh ulah ngagelok ka ditu hook maksudna ieu mah lain naon lain hook masyaallah nu geus ge ajur tah ieu mah maksudna lain ih pugunya ah jeung deudeuh nya hook jasa ngadengekeun tu budak magang ngaji cenah aya 20-an alhamdulillah tilok ka mana nya magang ngaji senang hate barang kadenge kiai anu kuari mah cenah jadi tim sukses jaki sial amat maksudna naon teu hiri teu dengki atuh ulah nyana lah nu sejen bae lo sukseskeun nu sejen mah ulah magang ngaji bae hok aing teh lain syirik emang kumaha kitu ye tuh hok biasa ye barang sana bahasa kisoleh aya beta perang sana eta ku hook ulah jadi kos kitu ulah lah ieu mah atuh ngahalangan anu atuh dasar endek mandek bae nyana geus ada jadi halang-halang atuh kumaha kakak bae ka ditu nama teh ieu mah keur carita bagusan coba ku urang ibadah urang geus tadi puasana kemudian zakatna komo cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah deui aya zakat syariat aya zakat tarekat aya zakat hakikat haji aya haji syariat aya haji tarekat aya haji syariat panjang teh ini mun dibaca mah emang geus cukup puasana bae tadi dibagi zakat teh moal henteu kitu ngon leuwih rapih jasa ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadanan urang nuturkeun eta teh ti Kangjeng Nabi atuh urang ngelempeng-lempeng cak Fathul Muin kitu bae lah masyaallah hiji beres tah jika ada kaliwat awal lantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poena nu mentak Imam Abu Hanifah Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh meunang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran timimiti maghribna lah malam takbir urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit
belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran cak Hanafi heuy sia dek nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres saya di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos gitu di negara mah udah kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir jadi ku Hanafi teu di aku ku Syafi'i teu di aku mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis aduh takos gitu kan jadi orang jahot minimal jam urang lah sing hade urang lamun dek ngazakat fitrah wa qala Syafi'i lan mutasab Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad cak ucap ing lapat tajib wajib ya zakat bi ghurubi syamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan lianal fitra min Ramadan kana satuna fitri kang betul saking Ramadan la yakunu qur'anan ya fitri kana satuna buka min Ramadan iku qur'anan ya fitri illa bi ghurubi syamsi angin kalawan suruh sarangenge min akhir yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah gurub cek Hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja pokok gala so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pokok gala satu maka teman ngucap satu Imam Syafi'i satu kalakuan yajuz iku nang ikhraja ngapa metuakeun zakat min awal Ramadan saking awal Ramadan liwujudi sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat memang waktu menang menanti raya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna naon puasa sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitina wa qala Malik Ahmad lan mutasata Malik dan Muhammad ya juzu ta'jil wa yauman wa yaumin waqt wanang apa ngagiakeun zakat insadina tawa ingrong dina bakotah cek Imam Malik cek Imam Ahmad Imam Malik nu tadi cek Imam Ahmad bin Hambal digugurakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang masyaallah wa baratul hanafiyatul lan mutasab mazhab bangsa Hanafi ucap-ucap nilata dia juzut taqdimuha wenang apa dikakeun zakat mutlaqan dari mutlak min ghairi tafsil saking orang dan perinci mim baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat saya kaul sahih ana sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temenmu ya sabab wa lan utawi ya sabab man tazamuhun nafaqatu iku wong kang wajib ku iman apa nama keman menang diheulakeun sakadar menang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng Syafi'i an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab
Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyah ana ingsun iku kaya simpenan kang den samarkeun pabantu maka demen ingsun anwab yen taden kinawaruh ingsun fa khalaqatul khalqa maka ngadamel ingsun ing makhluk fabi arafuni maka kalawan sabab ingsun ruh ya khalqani ingsun lihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insan li ma'rifati akarna ikilah iki kuntu kanza dari manyata pasatuhuna Allah ta'ala fa khalaqtul khalqa jata pasatuhuna Allah Ta'ala iku ngadamel Allah ing manusia li ma'rifati karena ma'rifati Allah bal ma'rifatu ala nawaini maka utai ma'rifat iku tetap ing atas serong warna ma'rifati sifatillahi Ta'ala siji ma'rifat ing sakehe sifat Allah Ta'ala wa ma'rifati zatihi lan ma'rifat ing zat Allah wa ma'rifatu sifat takunu hal wal jismi fid darain maka utai ma'rifat ing sakehe sifat iku ana ya ma'rifat iku dungduman jisim ing dalam dasar wa ma'rifatu zat takunu hal ruhil qudsi fil akhirat lan utai ma'rifat zat iku ana ya ma'rifatu zat iku dungduman ruh qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadamal sapa Allah Ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudus wa hum muayyaduna biruhil qudus wa hatani ma'rifatan cek Allah tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya ma'rifat supaya nyaho ka kaula faman lam yarifhu maka jelema nu teu nyaho ka Allah kaifa yabuduhu da kumaha bisa ibadahna ka Allah ja nyaho ge henteu di mana-mana urang can nyaho ka Allah ibadahna sadaekna sakadar budaya maghrib lantaran rame main bola jeung teuing teu salat ge teu wauh ka Allah isya lantaran tunduh teu salat can wauh ka Allah subuh teu hudang can wauh ka Allah kos kitulah jelema nu teu wauh ka Allah ibadah sadaek-daek main HP sangeunahna aya mbak dibonceng direm teu puguh karuh abeh tuh kan jadi kudu wauh ka Allah bal ma'rifatu innama tasulu bi kasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi ma'rifat bisa hasul ku disingkapkeun hahalang nafsu an mir'atil qalbi tina kaca ati bitasfiyatiha ku dibersihan kaca enteng lamun teu dibersihan timbul jamur kebal-kebal teu bisa pakai ngaca mobil lamun teu dibersihan jamuran ketika aya hujan kanyahoan teu jelas kaca remeng-remeng nabrak itu kene berbagai kaca-kaca lamun teu dibersihan teu jelas komo hate bersihan ku orang aya kacaan hate cara ngabersihan hate babari
urang neangan minyak aju neangan elak belah dada urang hatena belah minyakan lamun aya minyak ke sapirtus belum paeh bisa jadi ngabersihan hate mah kacana bikasfi hijabin nafsian miratil qalbi carana bitasfiyatiha dibersihan iji ulah aya dunyaan hate teh setungtung aya dunyaan ngaco hate ulah aya motor ulah aya mobil ulah aya sepeda ulah aya karung ulah aya nanaon moal ulah aya bersiha urang merenung zati lamun Kangjeng Nabi marek sarete kabeneran aya anu mawakeun dahareun eta Kangjeng Nabi langsung ngagero-gerokeun ashabu sufah dibagi-bagikeun kebeneran aya nu ngiriman duit 1000 dinar Kangjeng Nabi kaluar heula ti imah langsung dibagi-bagikeun ditaros ku sahabatna Tuhan make jeung dibagi-bagikeun deui cak Kangjeng Nabi ulah keur salat Isya inget di imah aya duit anu kikiriman nah ieu ulah keur salat aya bayangan duit teh aya kene mantak gegeuraan bae nu biasana mantep salat Isya Kangjeng Nabi diuk rada lila ieu mah buru-buru mantak sahabat naros aya naon tuan buru-buru amat deuk kabagikeun duit percis kos Haji Pendi bener Haji Pendi bener ngaji pan buru-buru amat ieu tas salat Isya teu gegeran biasana sok rada wiridan bae buru-buru amat beusi tinggalin dek gariung ban berkat na lumayan Kangjeng Nabi mah dek mikeunan duit Haji Pedi mah gegeraan dek neangan duit pan eta mah bapana goblok tamat gegeraan lah beda mentak di dieu aya bahasa ternyata Nabi ge pernah horenganan di dunia salat di jero hatena terganggu ngan ai urang mah terganggu na kulantaran resep kana dunia Kangjeng Nabi mah lantaran aya dunia can kabagikeun kaganggu sakedeung gegeran Kangjeng Nabi dibagi-bagi cek Siti Aisyah nah Tuhan make buru-buru cek Kangjeng Nabi kula teu resep jasa mun sare masih kene tersisa aya dunia di imah pohara jasa tuh geus ngadege jauh atuh boro-boro deuk kabagikeun potongan si eta mah puguh dek neangan deui padahal nu di imah ge can kadahar cau aya keneh dek neangan cau deui pan eta mah tolol jasa tah ieu urang hese jasa tah dunia ulah aya geura dunia di jero hate bersih sageusna dunia ulah aya makhluk kan urang mah inget ka bos sebab ayeuna urang teh anak buah bos urang mah inget ka bapak buah lantaran orang jadi anak buah urang mah inget ka pemimpin-pimpinan lantaran urang nu dipimpin selalu kitu bae nu mantak moal jadi wali-wali moal datang ke kiamat kita bakos kitu masih kene aya makhlukan di jero hate moal bisa piceun ieu cara ngabersihan hate bersihan geura hate carana merenung awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel bukti moal kebel jabapa geus eueuh komo bapa kolot tatangga geus areueuh engke ge kagiliran sia bakal eueuh ketika paeh sok maneh datang ka kuburan maneh paeh datang heula ka kuburan tanya ahli kubur ulah zarah teh hayang sugih ulah zarah teh hayang naik jabatan goblok tama zarah kos kitu mah tolol
komo tamanyin gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia kuali namandak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres satu sisi batur ka Mekah di sisi lainnya nama meuli mobil nini hayang ke Mekah ngajualan harta anak kotok dia dijual ai pamimpin ke Mekahna meuli Avanza teu etis sing ade ibadah sing ade kecuali dek nanter bae yang malillahi ta'ala bisi salah ajunya nana mere lain deui teh urusanana aja bae dikembangkeun ge aja bae dikembangkeun asal rada deureus bae dikembangkeun supaya merek kumaha tah eta teu beres teu beres ge bersihan hati tafakuran tanya ahli kubur lamun teu mah zat nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu mah sondor maca Fatihah teh kudu urang datang ka kuburan diuk hei Zaid mana geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nyana ngajawab oh geus aya 10 tahun mah Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pamajikan leuwih ti hiji ku aing ditanya ku ari ainal ahlu ka mana ku ari pamajikan saling ganti maneh Karawang Sabang mana pamajikan ainal walad mana anak ainal mal mobil ka mana perusahaan ka mana ayo ainal bait mana imah nu kumaneh dibangga-bangga ya mana hawa gerak nyanang ke ngajawab pamajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam sabaraha mana boga pamajikan opat tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui mejeuna bahenol aja gua kumaha milik batur bergilir piala nggak jawab jangan tesakan ngajawab emang tengah jawab atuh gua tadi bagian bungan sia anak kemana anak bareres lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak sawah ribut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah yuk kuari kumaha ya karasana nadimna ma salafna kaduhung pagawean nuti heula nadimna ma salafna pamajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil kula dikutuk di jero kuburan teh mobil nindihan kula sawah nindihan kula pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna ma salafna ngajawab tah kembali ke diri urang tuh geuning nu loba harta ditinggalkeun pamajikan ditinggalkeun sagala ditinggalkeun awak ulah hayang sia kana dunia ulah hayang hina dunia teh core dunia teh lalagaan dunia teh ngajerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikun gorikon nasung katir mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar tuh nyana bang kos kitu bae pas goblok tolol panjana mobil jual meuli deui malah menyala malain jual dicokot kuno hararideng teh orang Ambon aja kunyana dipertahankan orang Ambon diajak dulu goblok tolol padahal mah atuh
geus datang ka waktuna kuduna mobil qadari khairihi bae wa syarrihi nasihatan awak urang tafakuran awak kai hayang ka Allah macana kudu ninggalkeun dunia kudu dinangkeul makhluk kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya pikeun tatagenan kana harta pikeun tatagenan ka bos pikeun tatagenan ka atasan pikeun urang boga kawau jenderal tatagenan ka jenderal pikeun urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tama ulah ya tatagenan hiji Allah ulah dunia geus eueuh makhluk geus eueuh hiji mentak kudu mengasingkan diri urang kudu mengasingkan diri ka leuweung kudu mengasingkan diri ka gunung eta teh urang teh geus ulah aya hubungan mantak jelema deuk ka Allah mah moal hayangeun boga HP satungtung boga HP berarti hubunganna lain deuk jeung Allah jeung makhluk lain kitu cenah ieu mah kiai ieu mah pan boga urusan usaha berarti kan boga urusan usaha lain jeung Allah lain kitu cenah ieu mah boga pamajikan berarti kan tatagenan jeung pamajikan lain kitu cenah ieu mah pan kula boga bos berarti tatagenan ka bos tu cenah lain kitu mah kudu kumaha ulah urusan jeung dunia urusan jeung makhluk mah atuh tah mah hese nu mantak jadi wali hese teh gos kitu bego mun babari jara di wali kabeh emangna wali ngan zikir doang illallah anu boga hubungan jeung bupati jeung gubernur ya kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu ngorekat si kos kitu kudu perkumpulan torekat tapi kudu udunan manya torekat udunan torekat melepas ti dunia lepas ti makhluk ulah aya cenah tuh urang moal kaambeuk ke manusia eta penyakit karena yang diambuhan ku jelema atuh ge jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit karena nu kos kitu mah torekat balain kitu Allah atuh batur ge ka urang kumaha ulah pikiran batur aing sorangan engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain torekat segala yang diundang ngariung segala mamaca yang diundang goblok lain kitu torekat hiji ka Allah cenah emang kudu kitu hirup nah lamun sia nanyakeun kudu kitu berarti sia mah hirup syariat bae geus bae hirup di syariat bae haju mun syariat ka sorga mah angel haju eta norekat bener kan teu ulah nanya bener jeung teu sia mah kos Amin Rais bae Amin Rais itu mah kalau salah masa hirup harus menyendiri salah teu nyahoeun bag-baganana nya teu nyahoeun ieu teh deuk ngalepaskeun dunia deuk ngalepaskeun makhluk ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat ngaji jeung masyarakat ajak masyarakat ketika urang geus lempeng ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere teu hayang dimuliakeun teu hayang diagungkeun anu ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti ketika urang ceramah geus teu hayang amplop teu hayang naon hayang ge jerona eta pan eta kos kitu deui bae tolol teu Pak ulah aya naon geus berhasil deuleu itu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil dewa tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil dewa para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan ketika urang hayang imbalan datang ke modar sia moal berhasil paling gajian imah paling beli mobil kos kitu hasilna ulah hayang nanaon waduh cenah tuh mata mah hese nu ngatak jadi wali hese ge geus kieu na lain zikirna sama illallah nu cau illallah nah eta salah mengasihkeun diri nu hese ge mentak torekat teh lain zikir mah sekadar alat norekat bapagawean tingkah teu kudu ngomong-ngomong norekat mah torekat abdi naksabandi torekat abdi qadiriyah
Tarekat abdi supendia tarekat supendia mengising malulu tamatu geus kudu ngomong tarekat teh kudu gege kajawan asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun asal ieu pakaian di deuleu nu merekna kurang pati beres teu dipake kumpulkeun ke jual. Emang sih begitu baik diajak bener nah hese diajak bener nah geus kadinya deui hese tuh jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain tarekat pemantak hese ge jadi wali kos kitu hesena kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah udah salah aya nangis usul mah asal pamerena ulah diterima aya tahu atuh pugu mah sia tuh nyana geus ngajawan eueuh cenah kana janyana ge meureun hayang kabere bae jadi teh kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kanu jeung pamarentah ulah suuzon deuleu heula Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden ya nama Wali Sanga Raden Patah mah jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja Sultan teh itu masalah asal ulah kabita kana dunia urang mah kakarak jadi kiai bae jadi kiai malah ustad disebut maji ke mana bobong mang haji ustad atuh sia mana naon teh mang haji sakumaha tukang lauk mang tadi mang kayak tukang lauk kos gitu mah wayana ustad atuh eta kiai tolol tah ustad tolol lamun di kiai bade ka mana tah kitu aing asana tiis kana hate tah eta kos kitu teh aya jurig da kiai kos kitu komo ieu mah kiai lain ustad lain make kaha supendi tah bapana jurig mbahna tah mah hese norekat teh dua teges senyum-senyum be kajeun deui nya ngaku norekat di deuleu heula langkah-langkah lain-lain kajeun teh nya ka urang ngomongkeun we sok sambarangan we deuleukeun tungtung nu lain bae kajeun kuku wajeun teh kuku mah nya Habib 1 juta kali Habib lain-lain bae bab tarekat nya putra kiai sanajan putra kiai lain-lain bae ieu mah urusan norekat jauh tina dunia jauh tina makhluk kara oh berarti cenah norekat mah kudu susah tuh siapa bodoh siapa dasar bodoh hese diajak pinterna alabatan hurang siapa jaga hurang nu bodoh mah sebab kadeuleu otakna teh di hulu lain gitu urusan dunia urusan Allah usaha cenah pabelit kiai nu mantak sama pabelit bae ja bodoh pan cenah tadi ulah resep kana usaha pan dagang tuh mantak angel ngajina angel teu meunang cepet-cepet teu meunang mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang sabarna sia teh ka saha cenah kiai ka eta ieu kudu kelas masantren kelas anu geus mantep karak gaji ieu da cenah kiai kula mah deuk dilarang deuk ngadengekeun mau dipake ya geus mah ieu mah sih hanya hodoang moal saha nu deuk make jaman tas ngaji ieu aju minta doana supaya dagang maju deuk naonana tuh kakar gaji keneh hayang ngaji anti dunia aju minta doana eta jelema ngaranna goblok eta pan atur mah ke isuk deui ke ulah kuari ieu tep nyarnya asapan Masya Allah ieu urang keur diajak kalalakon tentang ilmu kawalian ya nu penting mah nyaho bae heula naon ja make mah moal atuh buktina boro-boro nyepi sabulan nyepi saminggu boro-boro ye pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepon hei kadieu emang naon ieu aing sepi sorangan pancen norekat
pan kesepian tolong teh coba. Ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah. Ngaranna ngahakekok. Hese. Nah ieu nu mantak urang ulah sembarangan si anu norekat deleula. Deleula ketika dibere ku pamarentah nariman teu. Buku pondok nage cenah nang diupati. Geus putus langsung lain norekat. Hakekok. Geus mah jelas ya. Ulah jorolok sembarangan pan aing zikir datang ka ngabudah. Leuwih ti ngabudah sia zikir. Lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir na itu rekat bade usul ilallah. Padu zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh. Ya haji pendek ge zikir mah terus bae ilallah 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 asal dinu sugih bae kencang ilallah ilallah. Tatangga bae anu susah. La ilaha illallah. Ya ese. Mantak ese. Mantak terjadi 1000 hiji gini jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang bae aya bae sakabupaten Serang bae aya bae sakabupaten Pandeglang bae aya bae ieu nu diangkat jadi wali nu usul bae aya bae lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia anu hese ji Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke Multaqo dibikin teu diterima kunya. Saya masih mampu untuk membiayai teu diterima. Jia mah kumaha kitu eta teh jaho lalakon Multaqo kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah. Tidak. Haji nang ti mana? Wallahu a'lam. Tah torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang. Poharan teh coba yuk ngaran pondok pesantren nage geus lain lalagaan pondok pesantren Al-Kursi pondok pesantren Allahil Mahfuz pondok pesantren Sidratil Muntaha budak ngaran nage luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim teu kira-kira teu wanieun nya nyebut pondok pesantren Jahannam. Lalu lagi ceritakan torekat Pak hese mentak saeutik anu datang nak saeutik batal torekat bener ngaran torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus akan gusi lain kitu dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabusungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula teu naik pada datang ka pae di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah tah ieu kuari di dieu sugro nya engke minggu hareup ka di kubra Hajung iya jadi kubra atuh beres. Teh salah tah guru torekat teh saralah tah ieu urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah. Mentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir, ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah, hanya senyum-senyum lah. Kiai-kiai di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Tangerang kabeh nu nyarahoma. Lain gitu lamun nyadana nanya mak dibejakeun kulantaran bisi jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu saralah senyum zaman buya zaman almarhum senyum padahal mah lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat dari rame gitu di aju ditaek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu sugro aya wilayatul kubro nah kuari nu kubro diganti kubra hese atuh lain hese deui nu batak dina haul teu meunang ngondang sakabawana ku ukurannya ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan berarti hayang didatangan ku makhluk salah
awal menang tek guru torekat silsilah. Adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang. Ngondang salah, tanu aya nu ngondang haul salah. Ini salah nu sabenerna mah. Berarti nya hayang didatangan, ketika hayang didatang kumaha ku atuh salah syariat mah ngaran. Sakabawa kabawawana ku hakikat. Hayu bae. Aduh cenah haul saeutikan jasa atuh nek naon ngomong saeutika. Atuh hayu bae datang ka mana kadar keyakinan nyana. Ieu mah ngundang diundang kabeh. Salah lain kitu. Mun endeut jang tausiahna bae ngundang. Saha eta mah ngabejaan bae. Bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah. Kos kitulah torekat mah berbeda jeung maulidan. Cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngan namakan syariat. Ayo masyarakat, ayo, karumpul, yuk, orang berjanjian, ayo, wah, aju pengen dibaca Sorofal Anam, puhara jasa, begitu dibaca bubar, puyang, adanya puyang, baru bubar, tesak lain sekali, bubar teh lain sekali, matak dicaritakeun teh geus kajadian bubar. Nah, ieu cerita hese, lain lalagan. Coba ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasbiyatiha. Cok bersihan. Geus, dunia geus eueuh bisa alhamdulillah. Berarti kan tahunan. Makhluk geus eueuh berarti kan tahunan. Bot, nafsu. Nafsu teh kan dibagi heula. Aya nafsu iblis, aya nafsu malaikat. Eta kitu heula tah make skala heula. Deut, nafsu iblis tek hideung. Nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula supaya kaharti ku sorangan. Guru teh mere putih. Nafsuna dibaca ternyata ieu berarti mun nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat, nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat. Nah, engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna. Kitu heula ulah datang ka urang ka iblis. Jadi orang gak bisa tapakur sorangan. Oh iya mah nafsu iblis ulah. Oh iya nafsu malaikat seg. Jadi boga ukuran urang. Lamun teu guru mau bisa ukuran. Moal nyaho ukuran. Iblis pajar malaikat. Malaikat pajar iblis. Salah teu boga ukuran. Hese mata kudu boga guru. Lain langsung berangkat pakai jubah anu panjang badek udang-udang. Emang torekat jubah. Emang torekat teh udang-udang. Atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna. Situ mah. Tah si eta ge kitu si eta. Guys, dunia we, makhluk we, nafsu we, setan. Ieu setan teh ka deuleu ku ahli tarekat. Moal ku Imam Syafi'i ditonjok cek. Moal Tuan Si Abdul Qadir teh nampiling setan. Ketika Tuan Si Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun jol we setan merupakan narupa cahaya. Abdul Qadir kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah be maneh teh ibadah berang penting zikir bae karasa ku kaula sebagai pangeran. Geus pohara semua aya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya dasak itu geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat. Bobot ceuk Abdul Qadir. Tolos ya iblis ya tepak putus Abdul Qadir tampil banget. Ngaprit. Eta raja setan, ku anak buahna kan dilayan kabeh. Oh. Aya naon tuan raja waduh puyeng aing ditampiling. Ku Abdul Qadir ini aya naon raja, aya naon ku emang kunaon itu aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing. Anya ku muridna. Tuan, eta tadi nampilin oh setan. Ku kan nyahoan setan. Masa setan nita urun salat? Kanjeng Nabi nu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh. Terus bae datang ka maot teureun. Ieu mah kakarang sakieu bae kita eureun salat setan curi teu mah kos kitu mah. Mentak urang hakekat teh ban hakekat kos itu. Waladzikrullahi akbar zikir teh leuwih agung tibatan salat. Teu kudu salat teu penting mah zikir bae illallah. Geus banding dikasumurkeun tah mah geus. Dikasumurkeun dicor sumurna ge. Hakekat teh kos kitu. Ye sambarangan bae. Dan mantep kajahoan bae nu salah tarekat teh saha nyawa.
sumputkeun ulah kanyahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat. Ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah. Udah. Alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah-mudahan daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat. Eta mah ongkos dek calon lurah. Oh ya, ese. Nah, lamun bisa bitasbiat ya, mun geus bisa payaro piha jamal al kanzil mafi. Siri lubil qalbi bakal nempo kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi. Sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar. Bahbabtu an nurapa maka sim kuring mikaresep hayang dikenal. Kulantaran kuring hayang dikenal fa khalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi. Tabi arapuni kulantaran kula nyahola makhluk ka kaula. Nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah. Sing hade. Mandak palihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati. Jadi jelas atuh Allah ngadamal makhluk urang ye, ngadamal manusia urang. Ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah. Mata hayu urang iman geus ka Allah geus jaho kakarak nyaho secara ilmu. Hayu terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang. Mana nu wajib di Allah, mana anu mustahil di Allah, mana nu jaiz di Allah, mana nu wajib di Kangjeng Rasul, mana mustahil di Kangjeng Rasul, mana anu jaizna sok geura. Kabelah dituna terus supaya datang ke rasa, supaya ngerti eta mah kafir, eta mah musyrik, eta munafik, eta mah geus jauh jasa ka Allah. Urang teh supaya wau ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh. Sok geura perkenal. Nah, nu mantap kurang daek ngaji ge, ieu teh mengenal Allah. Mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha, salat kumaha, diaji unggal minggu. Bisa minggu ieu nu kamari poho. Teu pinter-pinter tolol. Itu ngaji mingguan mah kos kitu. Dikira jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali. Jadi jelema bener bae heulanan. Cak syariat geus hese jasa. Minggu kamari bae nu ditanya, sia minggu ieu pantanya ngaji kos kitunya. Minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta. Misalnya tadi Gusti Allah telir teu beda jeung simpenan samar teu kadeuleu. Urang boga cengcelengan teu nyaho jerona sabaraha. Boga simpenan teu nyaho di gunungna. Allah teh hayang dikenal maka Allah ngadamel makhluk. Geus Allah ngadamel makhluk teh yakni manusia. Ieu teh supaya nyaho ka Allah. Tuh nya. Mantap urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Maka ma'rifat fal ma'rifatu ala nau'aini wallahu a'lam bissawab. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail
Sembilan Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayadai Nabi dugi kapoe, moal ayadai Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil.